Anaking pituin Sunda sing saha bae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sekeseler Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulya gumelarna, kawangikeun sabuana panca tengah, lamun parilaku jeung caritaanana teu nyimpang tina kareteg hatena nu suci tur iman jeung takwa kanu kawasa, sarta manehna ngajalankeun kajujuran salaku sinatria, teuneu ludeung gumati kanu leutik nyaah karahaya, sarta wibawa kasasama. Sabalikna hirupna moal pinanggih jeung kasenangan, bakal lara balangsak saendengna lamun ingkar tina patokan agama kalawan tingkah lakuna teu sajalan jeung hate nuranina. Sampurasun. Saya mah mayo, saya mah di mana? Alhamdulillah. Di mana ya teh? Sok cara. Ya nyandak eta tuh mah. Maka iyalah ka tukang heula nya. Oh, ya seh. Kita asara ruas kieu ya abah mah ya aya naon nya? Amengan we ieu teh ieu. Sama tulisan di rumah. Ini kene kieu we. Ya. Sok saaya-aya we. Ieu mah abah mah dagaruna we kieu ya. Sampuna ngagoreng kita tatangga yeuna pamasihan. Sok sampai jang. Ini mana wa? Kopi nate teh si mak kopi itu mak. Kita can balanja. Aya apa boga duit teh mah. Duit nate saya buan Buan ya malam di kampung aya Pacul. aja. 3 orang 4 orang kamari teh. Heeh. Lumayan di kebon ya. Ya di kebon. Di sampingnya mah. Nya. Ari eta masukan raos gitu malum di leuweung atuh. Makan naon ka dia teh lalumpang apa? Lumpang we. Oh nyaho lalumpang we. Bari olahraga ieu abang ge puguan asup teh meuni ampun teh. Nenek teh meuni mencetan acan Ya ampun. kenal abang mah duitan atuh. Tangkeng asa beus-beunang ieu teh. Insyaallah Ya bayana abah urang kumaha deui coba lamun Oh, ieu teh kumaha nya. Nenek kita tadi ngomong wae nanyakeun cenah. Ai sawah teh cenah sadur kita. Walanda jang. Ayo jang. Mana deui? Mana hayu mah. Aduh. Oh, ini gulung euy. Ma. Ma. Jagoan ma. Jagoan awas ayo. Walanda euy. Anjing siapa sakit jero-na. Jagoan. Anjing muncak.
Tah, ayeuna urang mau bisa kieu wae. Urang jin perlawanan. Setuju. Setuju. Jang, Abah. Mana tunjukkan sebagai lelaki? Abah. Bener. Jang, Abah. mana tunjukkan sebagai lelaki? Bener. Setuju. Nyai, Muhammad, saat Abah balik ka dieu, Nyai ulah ka mana-mana. Nya bah, punyai didoakeun sing salamet sing hasil. Amin. 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 Mudah-mudahan. Bah, cokot awi seukeut bah. Kurang lawan Walanda. Ayo. Yo, ayeuna. Barudak. Barudak sila. Ayo, serang Belanda. Kurang. Belanda. Mana jadi? Mundur yang mundur. Cing, coba. Ayo, maju Bang. Ceun. Mana coba ieu. Naon kieu? Ini Bah. Gening babegik. Iya, babegik tingali. Tuh. Deuleu. Babegiknya. Babegik kieu mah babegik. Di palangkeun ge ngapung. Babegik. Aya. Ya teh. Ayo. Bah, ayo bagi deui, Bah. Jak Jajak, Bah. Tapi mau budak, Bah. Jajak jeung budakna. Kalian. Ampun, Cong. Saya teh nyawa aing keur ngasuh budak. Ampun, Cong. Ampun. Rek kamarana sia. Ampun, Cong. Sia teh ieu ngaganggu hak asasi duri, Bang. Ampun, Cong. Awasnya, ieu imah aing. Imah euy. Asli ieu mah euy. Aduh, Cong. Kade Jang. Punten, Cong. Aduh, bade nyeri ngalah. Rek kamarana maneh? Nyerang Walanda, Cong. Aduh. Oh, Kurang Walanda. lewat, Cong. Aduh, punten nya nyeri ngalang. Aduh. Ya, punten, Cong. Aduh, Cong. Aduh, dekawalana, Cong. Punten ya. Aduh. Bagaimana rasanya tuan? Mantap. Bagus. Kaki besar sekali. Seperti pohon pisang. Apa kamu bilang? Di kaki. Goblok. Maaf tuan. Keras. Iya tuan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Apa ini? Ampun. Coba aja. Ampun Tuhan. Orang-orang pikul berbeda. Bagus. Mana prajurit yang lainnya? Dari mana ini tahanan? Prajurit. Prajurit, kalian dapat dari mana nih tahanan? Kami hancurkan pemukiman mereka, Menir. Kami rasakan mereka. Bagus. Goblok. Ketawa kamu. Bukan saya, Menir, tapi dia. Tuhan. Macam-macam. Balik. Ampun Tuhan. Tembak. Ampun. Kita apakan mereka, Menir? Oh, mereka penjara. Cepat. Baik, Menir. Berdiri. Maju.
Bah. Aduh, murah bah, baiklah ya. Gudang senjata aya euy. Aman. Aja. Masih bisa. Mau beneran lah. Wah, ditinggalikeun teu kajauhan. Apa? Wah, moal naon aman. Apa? Tinggalin apa sih? Nungguan. Apa? Apa di tukang? Apa? Ya. Ji, pocong deui. Bah, ejik deui. Tanya we. Moal naon toe we? Geus sia deui wae ha. Pocong Arek naon sia ka dieu? tempat bedil. Nyokot bedil jeung naon sia teh ha? Lawan walana, Cong. Walaan da. Yang nun. Resep jang. Sok jang panyokotkeun jang. Hariwang aing ah. Ngal bebengetan oge tah. Jang ka ade atuh. Heeh lah, dedekanan itu tah jelema kana ditu. Mun ya, Cong ya. Beli, Cong. Cong ah. Alus ya budak teh. Cong. Bageun ha sok jang. Sing hasil we atuh sing hasilnya. Cong. Doakeun. Sok. Doakeun, Bismillah. Cong. Sok nya nya. Doakeun ku akang. Lepaskan emak abah. Sabar itu. Sabar, si Abah balik deui. Abah. Good. Bagus. Yes. Menir, Ya, bagaimana kalau malam ini kita adakan pesta? boleh. Kita adakan pesta malam ini. Lapor Menir, Ya, tahanan sudah kami penjarakan. bagus. Bolehkah kami duduk? Boleh. Terima kasih. Masuk. Minuman. Prajurit. Siap Menir. Sepertinya kita mau pesta nih. Pesta sampai pagi. Hari ini kita pesta. Pesta. Bawakan lagi, Kapten. Menir, Terima kasih. prajurit. Ayo kita pesta malam ini. Kita rayakan kemenangan kita. Apa Kapten? Kita masih ada yang kurang Menir. Apa itu? Musik. Iya. Cocok tuh. Cocok. Ayo minum. Kita untuk keberhasilan kita. Sip. Mari kita pesta sampai pagi. Prajurit Teki, sok. Coba kamu periksa
periksa. Tangan. Siap. Ayo, minum lagi, minum. Kenapa kamu sendiri lama sekali? Iya, mana dia? Mana? Sudah setengah jam dia tidak kembali. Tolong, baju yang lain. Saat periksa. Coba, baca kirim. Jadi, kau periksa sana. Siap. Lanjutkan minum. Lanjutkan yang lainnya. Lihat truknya. Lapor Menir. Ya. Prajurit kita tidak ada. Dan persenjataan kita banyak. Kurang ajar. Mana ini? Ayo, kita serang mereka. Siap. Siap. Berangkat. Siap Menir. Siap Menir. Sebentar Menir. Ada apa? Sepertinya ini jejaknya. Mana? Ini dia. Mana prajurit? Bukan. Ini kotoran goblok. Kotoran. Bego. Maafkan saya Menir. Ayo, lanjut. Brengsek. Tunggu Menir. Ada apa? Sepertinya ini prajurit kita. Oh iya. Cepat turun. Kalian turun. Apa ini? Dia prajurit kita Menir. Cepat. Tolong dia. Siap Menir. Jangan diangkat, goblok. Paskan talinya. Coba dudukkan dia. Prajurit Teki. Prajurit Teki. Woi, Bangun Prajurit Teki. prajurit Teki, Bangun. ayo kita ngopi. Sudah di mana ini? Kamu kenapa prajurit? Orang pribumi itu mengambil senjata kita. Apa?
Gimana ini Menir? Kita serang. Kita cari mereka. Sekarang kita berangkat. Ayo. Berhenti dulu. Kita tanya kepada prajurit apa yang sebenarnya terjadi. Prajurit, ya benar. Kenapa kamu bisa seperti ini? Orang-orang pribumi itu menyekap saya, benar. Apa? Kapten, Ya Menir. bagaimana ini? Apa kau bilang prajurit? Para pemberi bumi itu berani melawan kita? Menir? Ya. Berarti hanya satu kuncinya. Apa itu? Prajurit! Siap, Kapten. Sekarang kalian bawa tahanan itu kemari. Siap, Kapten. Biar kita interogasi dia. Pribumi itu tak berani sama kita. Kita siksa mereka. Kita Ajar. Ampun Tuhan. Tidak mungkin. Ayo. Tahanan itu cepat. Ayo cepat. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ayo. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ayo. Cepat, cepat. Ayo cepat. Cepat. Kapten, ini tahanannya. Kapten. Ya. Tanya mereka. Hai. Siapa yang melakukan ini semua? Tidak tahu Tuhan. Hai aku. Tidak tahu Tuhan. Tidak tahu Tuhan. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Aku. Siapa yang melakukan ini semua? Tidak tahu Tuhan. Sungguh kami benar-benar tidak tahu. Hei, Tidak tahu. Bagu. Tidak tahu. Ampun Tuhan. Mau kepala kau saya pecahkan? Tidak tahu. Mau kepala kau saya pecahkan? Tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Ampun Tuhan. Menir. Sudahlah. Biar kita sandra saja dia. kita bawa mereka. Kalian kita menyerang para pribumi itu. Betul Menir. Baiknya begitu Menir. Ayo kita berangkat. Kalian bawa mereka. Kamu Menir. Ya. Ampun Tuhan. Naik, naik, cepat. Ampun Tuhan. Marana si abah teh jeung si ujang teh geus dua poe dua peuting eueuh baralik. Abah, ujang geura balik tuh mah didoakeun cing hasil, cing salamet.
kumaha carana? Dan nama orang kumpulkan warga-warga nu aya di sabuladeun urang gempur walanda eta. Tah ayeuna kumaha saran maneh selanjutna? Kumaha lur? Ieu boga kenalan ieu. Saha Abah? Aya kenalan Abah di belah wetan. Paguhan Siliwangi. Tah, setuju. Bisa jadi ya? Kumaha mun diajak gabung ka dieu. Bisa. Tong lila eta teh lur. Mun bisa mah ayeuna pisan ka ditu. Nah, siap, setuju pisan. Bah, abi ge gaduh ieu, Bah. Anu Kamari teh geuning. Cong. Nya si Ocong. Nah, Emang bisa eta Kira-kira bisa tuh Jang ya? ya dicoba heula atuh, Bah. Sok. Bisa diajak ngiru gabung. Bisa lah, bisa nya Kang. Sok cobaan nya. Ayeuna Abah jeung si ai ieu dek nyobaan nyusulan ka ditu. Nya. Sok. Bisi eueuh manten nu di ditu na nya. Mohon Kumaha dek ayeuna wae. Ya. Pamit heula tuh nya. Hati-hati Bah. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nanti tuh Bah abi ge mereka itu nya. Mereka yuk. Ya, mau. Nah, Ocong mereka. Hati-hati Jang. Omat. Nya Bah, pamit tah. Ringnya udah buka dulu ya. Iya. Kawan akrab, yang minta tolong. Ayo keringan bela negara mah, insya Allah siap. Nggak bantos. Nggak bantu. Berjuang demi negara urang. Kan tadi oke nya, aya kata-kata mutiara nya. Berjuang di medan perang, ngabela negara urang. Usaha urang, daker anak incu urang. Bukan, urang ini di balik persaudaraan ya, ke anak-anak muda. Udah si anu bakal datang, eta anu bakal kurang ulikul urang teh. Iya. Urang mah teu geus kolot kieu nya. Mudah-mudahan lah urang kieu. Ocong datang. Itu manu. Kala asa apal. Kala Cong, kalem. Asa apal ieu mah. Kuring mah da kakara. Ai duaan baru dak ka mana nu nyusulananya. Kala kalem. Anu mana lu tadi budak karudil gitu? Panggil jeung budak nu duaan teu. Sieun tadi teh kabur diletak euy bujurna kurang. Dihakan teu, kala. Mana kala Cong kalem heula. Mana nya? Modal da calana tadi teh euy ningali urang. Ieu jadi los-los ka dieu nyaan euy disusulan Ampun ieu mah ampun. Ampun. Sieunan borangan budak teh lah. Aduh. Sok cari kala cari. Mana naon ieu teh? Cari kala mending Cong. Di mana we Cong? Sok we. Tah, Abah, Ocong teh tah. Ih, gini salamat yeuh. Paingankeun Ayeuna naon kabagtina nu kieu? tahu, Bah. Di mana maneh? Wis tahu cenah, Bah. Lain ti kawas sarari atuh ieu mah. Alam lagi geus. Wah. Ieu geus beda lah alam lagi. Lain banget cara muk-muk gitu euy. Ayo meunang. Alam naon, Cong? Kan, Bah. Ieu panggihna ti mana ieu? Anu tadi teh anu bebagig teh gini. Aduh, dibawa ka dieu nyaan. Nuhun cenah. Aduh. Geus Cong, cari heula Cong. Cari. Cong. Cari Beda heula beda Cong. alam, Cong. Beda Alam sari.
Alam sari ieu mah euy. Lain. Alam naon, Con? Alam gaib. Cong, resep kopi itu, Cong. Cobian. Cobian coba, Cong. Nah, anu kieu euy. Sopan hui. Sopan hui. Cobaan lah. Di kampung lah tuang. Wahasem. Wahasem euy jiga teh ucing dah. Sopan hui. Siga nama heueuh teh ucing Ucing dia no, Cong. Letak heula ku sia teh. Gus Tadi sia. Pocong teh kawas. nawar. Aing neuleuh ku bulungkukan oge geus gila. Gila aja. Komo dihakan meureun bau. Naon atuh hayang naon Ocong. Yang aing mah kulub kareta gitu 17 iki mah. Emang beuki ku kareta. Ya atuh. Coy, pocong. Lain kareta beureun karet. Tage karet paling oge. Teuing tamun karet nama euy 2 ton sugan belakang. Dihakan. Cong, apal tuh maksudna di ajak ka dieu? Duka tah. Aduh. Teu acan. Can bejaan ku Apaan budak tadi? nu dua tadi. Apaan kabur? Tadi budak lagi sieuna. Dia ngomong tadi apaan? Kieu Cong, Binong-binong kitu lah. kieu nya. Punten ya Cong, jadi sibuknya. Cong, Sibuk kumaha itu? kieu Cong, dipanggil ka dieu teh. Naon itu? Minta bantuan yang ngalawan Walanda. Oh, Walanda. Wanita, Cong. Lah, Walanda mah diletak ke ku aing liang Ah, taina. saya waninya. Wani. Wah, bener pisan atuh, Wak. Tingali we ke kanyataanana heuh. Percaya. Ayeuna mah ieu. Pocong geus daek gabung ngalawan Walanda. Berarti pasukan di dia teh lumayan namahan. Alhamdulillah. Kurang bebarengan gitunya. Iya. Nah, ayeuna mah ieu senjata teh tadi geus dibawa Walanda nya, ti Walanda ieu. Iya, Bah. Mana ningali coba? Senjatana ieu, mana senjatana? Kela. Cong, ai budak asa boga budak dah basa eta teh, basa ningali teh ka mana? Euy, hampura deh, Kak. Budak teh tadi teh sare. Apanya subuh meureun ngajemputna ge ka kami teh. Moal neangan, moal hudang. Moal jika nama ngan ke insyaallah amun bade breg nama gitu. Bade perang nama. Di sana. Dicandak pasti aya lah. Ditelepon ku abi mah. Saya Aya pulsana, Cong. Aya nganjuk heula atuh. Ini pasian ku Akang. Di teh atin nganjukna euy. Teh atin nu mana? Eta nu boga toko dihandapkeun eta teh geuning. Kieu nu deuk itu. Yang modal itu tadi aing ah. Itulah di dia. Mana senjata teh? Senjata teh mana? Jangan. Pocong punten ya, Cong. Aduh. Kumaha ieu teh nerapkeun senjata teh? Hela ieu. Menang senjata kawas kieu bisa makena. Nah, justru eta. Coba Bisa teh, Cong. Coba ningali nu kieu encan. naon itu gerendal kieu dah. Bedil teh kawas. Ningali ngewa kieu dah aing palaur salah. Ayo bisa makena. Cekrek kieu euy. Mana? Ada. Waduh. Kawas kieu tuh geuning ngabahayakeun. Bedil kawas kitu ningan. Ngabahayakeun ieu mah, ngabahayakeun. Ngabahaya. Coba ningali heula tuh sing regep atuh aya nu kolot. Cing tinggali heula ya. Ieu. Aduh, Ade bahasa teh. lur ya nya. Si kami geus ocom nya. Geus kapencet ieu na. Kapangi berarti meureun teh urang teh digudakeun ti ieu. Hati-hati nya. Hati-hati. Paham. Urang mujud agung nog nya. Kalah apa? Diganti gitu. Coba lagi kalah apa? Malum geus kolot. Yang penting masuk gunakeun urang berjuangnya kerempuh walana anu jahat urang gitu nya. Berjuang. Didinya mah tong mawa nu kieu nya. Nu kieu nu kumaha teh? Da didinya mah sakti sigana teh. Sakti kumaha lempang ge ripuh atuh kieu. Kuat ditembak. Ditembak kumaha atuh? Cobaannya tingali ngomong. Tuh, Ade euy dek hayang eta tuh euy aduh. Hayang atuh. Kajian nanti kredit gua. Ulah panjang Kudu make DP atuh kredit mah. coba tembakeun deui coba. Keren gitu euy Coba asam. 302 itu.
Pocong gaul mah. Oh, saya sekapami. Tah ayeuna urang beureunya alhamdulillah geus kebarengan jeung pasukan ieu nya Siliwangi. Urang berjuang lah bener-bener nya nempuhna Belanda anu jahat ka urangan anu Bang Ati teh ngalawan Belanda teh nya ieu. Pokona mah isukan kurang rencanakeun perlawanan ka Walanda. Nah, Nya bener-bener. siap teu? Siap. Ayeuna Siap kumaha? teh, Jang. Siap. Ayeuna mah pengsian aya si pocong. Tadi hayang ranginang heula sampai mamang. Siap ya. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah hatur nuhun. Mana urang Di dinya mah moal kuat ditembak lagi atuh. kuat kumaha wala nama sakitu ngejar lebihna tuh. Cenah dia diletak. Diletak ge apa Ada nyobaan. urang mah diletak cong. Euy sieun sabaraha mah. Cenah diletak kamari. Hayu kumaha tuh urang? Ayo urang di dinya mah penguatin senjata lah teu kudu. Percaya ka Ocong mah. Pocong mah kuat sigana mah. Sugan we jeung sugan ieu mah nya. Lah geus we kitu we nya. Lah mudah-mudahan we menang ya diberkati. Amin. Ayo atuh nya. Ayo. Hati-hati nya. Ya. Ceroboh. Umat. Tungguan 5 sen awal datang. Iya, Kang. Gimana ini? Cepat maju. Ampun. Jalan. Ayo jalan cepat. Kapan? Ya, Menir. Terus sebentar. Maju cepat. Cepat. Saya masih penasaran dengan mereka. Jalan. Tolong, Tuhan. interogasi. Aku nggak tahu, Tuhan. Bikin mereka ngaku. Benar-benar aku nggak tahu harus bagaimana, Tuhan. Interogasi. Saya tidak tahu, Tuhan. Cepat ngaku. Nggak tahu, Menir. Harus bagaimana? Diam kamu. Berani kamu bicara seperti itu sama saya? Nggak tahu, benar. Kamu tahu ini apa? Tuhan, jangan. Di mana tempat persembunyiannya? Benar-benar nggak tahu. Nggak tahu. Di mana? Nggak tahu. Ayo cepat ngaku. Kau saya tembak kepala kau. Nggak tahu, Tuhan. Jangan, Tuhan. Prajurit, cepat cari tali. Kita ikat dia. Nggak tahu. Prajurit, Bagaimana? cepat bantu. Tuhan, ampun, Tuhan. Oh, perdomse. Gimana? Please, Ayo aku aja. Ngaku. Nggak tahu. harus berapa lagi? Nggak tahu benar, Tuhan. Harus gimana? Cepat ikat. Jangan, cepat. Tuhan, jangan, Tangannya sini. Tuhan. Cepat. Diam. Diam. Cepat. Ikat. Diam. Tangannya Siksa mereka. tembak. Menir. Diam. Siksa. Ikat. Siksa dia. Cepat. Keluar kamu. Bikin ngaku. Keluar kamu. Diam. Diam. Tembak. Diam. Bantu yang lainnya. Ayo tolong. Diam. Diam. Dia. Mau saya tembak. Duduk. Oi, Kenapa kalian tega sekali? Diam atau mati. Mau saya tembak kamu. saya beri kesempatan satu kali lagi. Benar-benar nggak tahu, Tuhan. Di mana tempat persembunyiannya? Nggak tahu, Tuhan. Nggak tahu, ampun. Ayo ngaku aja. Nggak tahu. Kita gimana kan ini, Menir? Nggak tahu. Siksa mereka sampai mereka ngaku. Benar-benar nggak tahu. Kamu mau mati? Nggak tahu benar. Kalian mau saya bikin mati? Benar-benar nggak tahu. Kalau kalian tidak mengaku, saya tembak kepala kalian. Benar-benar nggak tahu. Tembak. Jangan, Tuhan. Nggak tahu. Ampun. Cepat ngaku aja. Nggak tahu. Cepat ngaku aja cepat. Nggak tahu. Ngaku. Ngaku atau mati? Mau, Tuhan. Nggak tahu. Ampun, Tuhan. Sepertinya mereka sudah bosan hidup. Ampun, Tuhan. Saya punya rencana, Kapten.
Apa itu? Bagaimana kalau tawanan ini kita jadikan umpan? Bagus kepada pribumi. Agar pribumi itu mau keluar dari tempat persembunyiannya. Bagus, Kak. Gimana itu caranya? Kita bawa para sandera ini menuju perjalanan untuk mencari para pribumi itu. Jangan Tuan, jangan. Diam kamu! Diam! Kami tidak mau. Jangan Tuan. Diam! Diam! Prajurit! Tembak! Jangan Tuan. Jangan Tuan, ampun. Prajurit! Ayo cepat Angkat aku. sandera ini. Siap, Kapten! Tuan. Siap. Ayo! Ya saya tahu Tuan. Beli. Saya tempat markasnya tahu. Gimana? Kenapa kau baru bilang? Kenapa kau baru bilang? Jangan. Di mana persembunyiannya? Diam. Diam. Saya tahu Tuan. Di mana? Jangan Ma. Kenapa bukan dari tadi? Ayo ikuti saya Tuan. Oke. Silakan. Kalau kamu Kau di depan. Ayo cepat jalan. Bohong. Hei. Tuan, aku udah Beli, sakit. jalan, cepat. Udah capek. Ayo cepat. Ayo. Kita cari orang-orang pribumi itu. Tuan. Mana persembunyiannya? Di sana Tuan. Itu ya. Kau tidak bohong? Tidak Tuan, tidak bohong. Benar di sana Tuan. Kalau kau bohong, bunuh kau di sini juga. Ampun Tuan, ampun. Benar-benar di sana. Di situ ya. Mir, Ya Kapten. sepertinya itu persembunyiannya. Oh, ya. Bagus. Bagaimana kita selanjutnya, Menir? Kita atur strategi untuk penyerangan nanti. Strategi. Kita serang dari sini. Ini titik rawan mereka. Betul, Menir. Saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Tahan. Sepertinya itu tentara pribumi. Betul Kapten. Betul. Serang. Serang. Mana wala na goreng patut gitu gini. Jadi cumi luan pa. Ya, ko aing keramus sa budak itu. Hah? Nana euy. Alhamdulillah. Siapa? Emang ngeceng naon tuh? Ko aing beunang apa? Ngeceng naona. Ngeceng eta tuh urang kalau beunang teh salangkangan jadi. Jauh euy. Heeh. Ayo orang tinggalkan lur. Ayo. Tinggal ke mana euy? Walilat dia teh. Aduh. Jadi deh. Patiran bapak teh. Hai coba berdiri tuh orang walada tuh. Dia meong congkok gitu gini kan. Aduh, menit tega yang mau walanda teh. Ayo serang. Allah Akbar. Allah Akbar. Ka mana teh euy walanda teh? Kabur gitu kok aing. Dah, aing ditarik guan banget lah sugan jadi eta kitu sah, jadi tahu bulat euy.
tahu bulat dari goreng dadakan. Gimana kamarina lain tadi sore? Tolong, Pak. Buru-buru deh lah, si tinggalin angkot ya teh. Kemana itu budak? Naon itu? Mau kemana kau brengsek? Si teh seri teh singkubu atuh aing pusing. Prajurit, bantu. Kena kau malu kasar. Ngacedog heula goblok. Si teh. Aya naon itu deh? Cicing deh. Mana pribumi itu? Ya budak aing aya ulah dikukumakeun omat ieu mah. Aya naon ieu teh aya naon? Di mana pribumi itu? Pribumi naon aing katinggalun pugu aing yang modal teh tadi aing Cepat. modal. Di mana orang-orang pribumi itu? Cepat waduk cia aing yang geus pret-pret kieu euy. Tulung ini. ditan heula tuh. Prajurit, tolong cek. Mau tahi. Pada yang modal. Kamu modal. Modal saeutik euy na calana saeutik euy tulungan ya tuh euy yang modal. Cepat, obe dulu, obe. Aduh, oke lah euy. Punya rokoknya enggak? Euy, bagi lah euy. Anjir ieu mah kamu. kieu euy. Ini rokok dulu. Korengnya punya. Eueuh, ai Ah, pocong saya- kemana ka korek atuh kahuruan meureun. Orang-orang pribumi gak punya moral. Orang mola waduk Gak ah punya duit. Aduh nongtot ya euy. Ah, Nih. Cepat modal dulu. modal dulu. Kayak ka dia datang urang euy. Iya, kesini lagi. Aduh, yang geus satu. Dek. Jangan sampai kau lari. Wah. Dor. Modar goblok. Ya. Langgurakna tah, kalau lebok tah ku sia. Aduh, ya aing kumaha teh. Aduh. Aing cicing heula tuh euy. Mendiri weuh kieu aing mah. Kumaha dek, ieu budak ieu kumahakeun. Modar kieu dek. Coba dek, cabak dadana ku dek. Aya kene mah dug-dugan gitu. Dug gitu. Aya kene. Hade api-api dek. Coba kanyut utama mah. Coba. Tah kitu dirawel. Aya kene. Paeh meureun. Paeh euy. Paeh teh sia. Euy. Sia paeh teh goblok. Ngomong atuh aya paeh mah. Aing kabul meureun. Euy, kumaha? Kumaha deh urang? Salanjutna ya, gusur wae kitu budak teh. Paeh teh budak teh euy. Rokona cokot heula lah dek. Lumayan ya euy. Keur modal. Walila mah anggeus 2 jam aing modal. Hai dek. Keluar Nyai. Pak punya saudara wastia. Tembak nih Jang. Amankan lah senjata, amankan lah senjata. Tarang. Mana obatnya? Obatan kabeh. Ayo. Tahan Jang. Naon Jang? Beget. Kalem. Ya. Tahan. Kabeh obatan, kabeh luka. Halo. Kuat Jang, kuat. Dalam. Ayo. Bisa obatan ya, Jang. Sok. Kita minum lah. Tahan.
Ya, sok, minum mula, cai. Sok, kata. Minum mula. Sok. Belanda. Hijang yang minum dulu. Bahaya mun tadi posisi didinya kene. Hijang. Bisa benang kabeh. Kaos kieu. Sok. Tenang. Kayak kan penyerangan deh ya lur itu. Kudu perang lawan walanda tapi serang. Kudu loba. Leuwih loba ieu na nu ngilu ngalawana. Tah eta bener. Mun deuk sakieu wae kira meunangna. Oh bener. Asaha gitu atau minta bantuannya. Aya kene ieu. Pasukan ti Siliwangi can kapanggil kabeh. Sae. Kumaha mun dicoba disusuran ka ditu. Tah nu Ieu si ai ieu wah perintahkeun wang susuran para pemuda anu di ditu. Nya Selamatnya. mun tiasa ayeuna pisan. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Abi pamit ya. Ya sok. Assalamualaikum Pak Abah. Ayo, mau sing loba-lobana pemuda di Siliwangi. Nah, itu mudah-mudahan si ai eta datang ka dieu teh mawa pasukan anu leuwih banyak. Nah, eta. Mudah-mudahan. Mudah. Ya, Amin. ayeuna mah sok ieu anu lalu ka sok istirahat heula. Sambil nunggu pasukan anu di Siliwangi. Ya. Mudah-mudahan hasil. Sok. Bener. Tentara kita mati bener. Bagaimana ini bener? Kurang ajar. Prajurit, bantu prajurit. Bawa mereka. Baik, kita bawa ke markas. Tolong. Angkat. Sini angkat depan. Jalan lagi. Sana jalan. Ini pistol ketinggalan lagi. Heh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, kumaha hasil teh ye? Hasil. Maaf nih nyada pemuda Siliwangi teh ya. Oh, atuh di tangga dia atuh. Dikenalkeun. Sok. Mana? Ieu euy. Oh, datang. Sok. Halaman. Sok, cali. Mana? Sok cari ka dieu, Jang. Ka dieu. Sok, ka dieu. Aduh, jauh-jauh euy. Wani. Sok cari. Sok. Cari. Bener traikan we pemuda-pemuda. Sok cari. Sok. Ngan sakieu. Oh, aya kene. Aduh. Sok. Jauh-jauh ieu, aduh. Datang Yang cari balik dia. sugan jeung mental jeung ieu nanya datang ieu teh nya. Mudah-mudahan sing kuat. Tah, ayeuna mah. Bah, geus nambah ieu pasukan ieu. Kumaha dari isuk pageto kurang latihan kumaha cara ngalawan walana make strategi. Saya. Jadi mangrencanakeun kumaha alusna nya dibarengan ku pemuda ieu di Siliwangi nya. Kumaha leuwih sae. Siap ngalawan walana? Siap. Kade kawani kudu pol yang ngabela bangsa negara Indonesia nya. Merdeka. Nah, itu ayeuna mah sok alis istirahat heula. Terus jauh-jauh ke Jogja dia capek sok ayeuna mah
istirahat heula bade ngaleut heula nya Sok mangaja. sok nya. Maju. Maju. Tuan, ampun Tuan. Tuan, ampun Cepat. Tuan. Ampun Tuan. Tuan. Ampun Tuan. Diam. Ampun. Ampun Tuan. Ampun. Diam. Nyai. Oh pedom sih. Ampun Para Tuan. pribumi itu. Prajurit, bawa mereka. Nyai, tolonglah Nyai. Tolong bantu kapten. Jangan. Masukkan para Sandra itu ke dalam tahanan. Masuk. Masuk. Pas. Masuk. Ampun Tuan, ampun Tuan. Pas masuk. Tuan, ampun. Ah, Tuan. pokoknya kita harus balas dendam, kapten. Kurang ajar. Kita harus berani membalas dendam kepada pribumi itu. Prajurit kita telah dibunuh oleh mereka. Bagaimana, Menir? Baik. Kita adakan serangan pada pribumi itu. Setuju, Menir? Setuju. Hancurkan. Sangat setuju. Bila perlu, kita bawa alat-alat tercanggih. Kita punya segalanya. Bagaimana, prajurit? Betul. Betul, kapten. Serangkan. Pokoknya kita harus membombardir mereka. Kita harus balas dendam. Sekarang kalian ambil amunisi. Kita adakan penyerangan. Cukup. Kita bunuh pribumi itu. Ya. Baik, Menir. Ayo, prajurit. Pasang. 1, 2, 3, 4. Bener ya? Kuat ya? 5.
Tujuh. Delapan. Salapan. Sepuluh. Tiga puluh. Halus. Yang kue ayeuna cukup latihan sampai ke lubi aja. Kade tempo pas aya walanda ulah sieun. Sok gunakeun pangga bisa didinya kabeh. Sampurasun. Kampes. Damang. Alhamdulillah. Nah, itu nuju ngadidik jeung urang kali urang. Mohon ki, ieu teh supaya latihan. Kapunten nya yeuh Abah. Oh, wios. Bari Abah teh repot lah itu aya da malum jadi kepala kampung. Mohon. Aya nu sesi wakil lah gitu mohon. Ya. Tah ayeuna titip teh ti Abah mak yewe nya ibu Sok we, kasih wejangan heula kumaha ieu pemuda penerus ieu teh. Sok mangga. Kage ka ade-ade nya titip ya ti Abah nya. Sok belajar sila bener-bener urang berjuang teruskeun para pejuang anu pantes sepuh nya anjeun diwegeun terus anu bakal biasa teruskeun kolot-kolot urang sok nya dibegang ku kasemangetan berjuang urang ulah sampai luntur nya basmi kabiadaban kejahatan anu keur di ayeuna digarap ku urang-urang walana anu bakal ngajajah ka negara urang nya aduh kumaha ieu waktos kan teh nya Mohon ayeuna teh tos pada Davidnya magrib mohon ayeuna mah urang kieu nya urang ada diri ka Allah nya yuk urang surat magrib heula nya sedap kitu yuk urang babarengan ayo urang babarengan yuk urang berjamaah ayo salat ayo Jang, salat Jang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana atas kempal di dieu. Urang bebarengan nyen strategis kumaha mungkin, Bah. Jadi kumaha Bah selanjutnya, Bah? Ya anu kelanjutanna alhamdulillah nya di pasukan Cileug bagi ti Abah tuh tos tabah deui tinggal di Alhamdulillah. katomora nya anu Iya, bisa dipercayakeun ke urang sarea nya tah ieu teh hartina urang teh geus ngarasa kesel lah. Di Awalana teh
ayeuna urang gempungan di ieu tempatnya di tempat ieu ya. Oke ieu baru udah kontak urang anak muda ayeuna sing bener-bener dididik urang. Yuk ayeuna urang bareng-bareng berjuang ngabasmi Belanda anu bangana pang sulit-sulita Belanda hidup. Naon tah? Hah? Hidup teh bangsa urang kulit teh sawajeun urang. Ta eta anu sulit teh Adu domba teh mah ya, eta berenang. anu sok itu ka dieu. Ka itu nyapit, ka dieu nyapit. Nah, ini koyeup eta teh. Anu kitu. Aya Belanda mah da kacili Belanda asli mah. Kulit kapan bodas. Tapi lamun Belanda hideung waduh susah. Eta hati-hatinya. Bahaya Mana? Di basmi eta manu kitu. Tah ayeuna urang. Geus tambahan deui ieu pahlawan. Generasi penerus. di Siliwanginya. Nya di pasukan Siliwangi tah Kasep Ujang. Wes siap urang. Oh siap. Wani ngalawan Belanda. Moal mundur. Syukur atuh aya kitu masuk. Merdeka. Nah. Nyai aya abah rek ngomong. Nya ieu. Lamun enak si akang rek berjuang sadayana. Itu mah tuh akang opo. Nah. Nya Abah. Ih. Cang, Di mana wae, Cong? Cang. Di mana wae euy? Di mana, Bah? Tadi teh apa netes modal. Teu nyaho ieu mah ruang riung kos kieu euy. Ini loba ini mah baraya teh beda lah jeung nu kamari-kamari. Arek naon ieu teh mun sing garunduk kieu euy juga. Di mana wae? Aya euy aya sabarna mah Cingogo euy Cingogo. Neangan ka mana? Di mana coba neangan? Tom. Hah? Urang teh geus neangan maneh tepikeun ka astana Cipeti. Astana Balai Raja tuh ka pagi, Song. Pasti Mun penting teu maneh mah pancet tugu cici. Di mana nya? Apa urang mah? Urang nuhun ka maneh nya. Heeh aing teh geus modaran Walanda 2 siki. Jagoan. Eta dikumahakeun eta Walanda. Syukur Naonan kitu mah euy ku aing mah. Eta Aing diletak lah. Tom. Digelong, Sapoe digelong. 2 we budanganana. 10 pe di sabaraha. Sapoe 2 mah kapake 2 tahun we 2 tahun BAKB ku aing Walanda mah euy. Mantak ge ranginang kudu aya 7 pemain kalah. Heeh. Berjuang nya tah ku urang kaburana Allah. Tong manusia biasa yuring bisa ngabantu ka urang. Da urang mah ngabela bener. Bener teh. Konun cam. Kelang nang mah bener cam. Enak kieu. Ini urang asuh strategi heula bah. Iya iya sok. Strategi sok atuh. Jang, adi aku nya. Sok Jang. Adi mana Jang? Mane bagian di sisi walungan ya. Kurang Ada ulah modal ya. Eta modal deui ti ayeuna modal coba. mane bagian di walungan Ujang mah bagian di base nya. Siap. Sok. Ayo urang mah barengan sadayana. Hati-hati nya, hati-hati. Di Siliwangi ti payun ya. Masing-masing. Sok di Siliwangi sok. Merdeka! 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 Ayo Cong. Wapas! Nya Abah, Pak Nyai didoakeun nya cing hasil. Dek, sini. Mana euy? Alah, baplang euy kumisna geuningan. Mana Walanda? Huluna euy teu beuna kana. Kalang. Tembak euy, tembak. Lah, Ayo terus. Para pribumi itu berani membunuh prajurit kita. Kita serang balik mereka. Betul. Kita diserang, Kapten. sabar aing nungguan Imam. Cong aya Walandana Cong. Cong ketinggalan teh. Burut Walanda teh burut. Keceng Cong, keceng cobaan. Ada. Serang, ayo.
maju tembak oi. Turun. Ayo. Maju. Ayo. Ayo, turun, Bang. Ayo. Cong, beri kemana, Cong? Mana si Menir? Oi, Maju, oi. Ayo, oi. Mantak palang sama si Menir ku aing. Seribu siaran. Mereka menyerang kita. Kita harus balas, Kapten. Kita serang langsung dia. Tembak kata bujur kada Bom. aing kepala laur kieu deui ah. Awas, bom. Maju. Mana yang lainnya? Lempar granat. Ngajak daun heula atuh tumbuhan euy sieun. Hayu. Aduh. 6 km. Ayo pacong gunana. Sia mah goblok ngari sungai euy. Aduh. Aing mah ditendeulan dia di. Ngajedog heula tuh ngajedog. Sia mah ngadaru sungai di si Menir di ka mana di? Tangkurakna goblok teh. Ngarusukeun wae ya di dunia teh. Sia mah geus ripu di alam dunia ge euy di porok ieu. Tunduk. Prajurit. Prajurit. Lindungi Menir. Prajurit, lindungi Menir. Tembak juga. Tembak ancok lah. Wani cong, wani deh kamu. Aduh. Ayo teu bisa lu mampah oge euy. Tulungan wae. Itu. Walandana itu. Ada emang kita mah. Istighfar.
Mana mun aya Kang Minang. Menang deui bah. Bisi deui bah. Terus teh. Bah. Dede, nangkut di Dede pelaut lah. Bap pelaut bah. Astagfirullahaladzim Ujang. Biadab. Walana biadab. Ya astagfirullahaladzim. Ayo kumaha Ujang. Ya Allah, Ujang, ya Allah, Ujang. Nama yang incu abah ya. Mah, di deui. Ya Allah, Ujang, ya Allah. Yang baran heula. Ya Parek Allah, balik Ujang. deui nyerang deui. Walana biadab banget ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, Ujang, ya Allah. Walana biadab ya Allah. Ujang. Ya Allah, Ujang, ya Allah. Cijoget, Cimane, Cikalong ayo walana. Hebat juga kau orang pribumi. Walana. Walana. Nangtung sia walana. Cijoget. Sialan. Sia udang. Walana. Sia. Ayo. Nyai. Nyai pasukan Siliwangi terluka. Cokotkan obatnya Nyai. Ya Allah, pasukan urang umbaran ya Allah. Nyai, pasukan urang ya Allah. Iya pasukannya. Lalu kaya aduh. Obatannya budak ya. Nyai mana obat? Yuk, itu deui ya. Ini pasukannya. Wah, pasukannya harus sakit. Aduh. Umbaran Nyai. Nyai, ya umbaran. Keluar aja. Iya, pasukannya. Iya. Ayo. Geus ieu kumaha? Sahaina. Lamun ieu pasukan urang geus calageun Nyai, sarehat. Nyai. Bekerna Nyai. Ayo, urang sapuli tanaga urang. Ayo, ayeuna bisa Berjuang. Urang kempur, tangkurak. Belana anu jahat. Ayo, ayeuna Jajah tanah urang. Urang paean ayeuna keneh. Minum. obatan. Ada alubaran. Aya keneh bekerna teh Nyai. Ayo. Walanda biadab. Ayo pelana ke jaket ayo. Kau. Budak-budak urang. Siap. Siap, ayo. Ayo, kabur naik. Ayo. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Sialan! Para pribumi itu telah menghabusi prajurit kita. Benar. Ayo kita pergi ke markas baru kita. Siaga. Ayo. Hati-hati. Siap tebong. Apa itu? Mereka menyerang kita.
Engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejati mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Kamarana ieu teh euy, meuni eueuh tangkurakna hiji acan. Aing mah meuni ampun, meuni sedih mun ningali kieu mah euy. Tempo we butuh-butuh we jeung butuh di teteang. Aing geus aya merdeka. Eueuh tangkurakna hiji acan. Ah. Kumaha atuh ayeuna Jang? Ayeuna mah batur geus merdeka, da urang mah sabeda alam. Sakayang teh sing bisa neruskeunana ka hareupna heueuh. Sing rada regreg jeung babaturan teh jeung dulur kitu. Kitu ge mun hayang merdeka deui ka hareupna. Heueuh ayeuna mah kumaha Jang? Si mamah da kalah jadi TKI can uwi-uwi deui kitu ge. Acan ngiriman euy balik moal ngirim moal meureun. Heueuh Jang ai kieu mah kurang teh jadi sedih duanana euy duaan. Heureuk kumaha deui atuh da urang mah kudu tarimakeun we. Heueuh Jang, mending balik we lah ayeuna mah mending balik. Ayeuna mah da lapar gitu nage. Ah, lapar hayang sare deui para regel geus perang apanan euy.
Dek, hayu ade, orang balik deh. Tarik, musik tarik. Lanjutin kene ya. Gila ibu ada suket euy, cenah euy. Bang, pas itu aman itu bisa tingkat. Coba pelan. Diurul aja, diurul, Pang. Pang, lan buka talinya, Pang. Buka talinya. Wan, coba Wan. Cekal, terus dia diberian. Nah, gimana TKP? Mai. Sini dulu atuh. Keren euy. Ganteng. Si jadi nanto. Aing lightning euy. Lightning. Nah si jadi. Aing mah geus sama semua ini enggak bisa ngomong. Goblok eta ada kade-kade wae. Sudah ada karena, sok bantu. Banyak lembek ya aing bener kan. Iya, karek diperkosa tuh. Ani itu jembrek kawetan, karek didayak dagang. Boyan huluna beunang. Oi. Ih. Dia tuh cakung dan Pokoknya kita harus hancurkan orang-orang pribumi. Son. Sialan, senjata ketinggalan. Salah jalan lagi. Aduh kayak. Kurang ajar. Para Semangat tinggi alus.
baju peralatan dikumpulkan dicek. Coba. Ayo ah. Udah mana sih ya? Action. Nyai cicing di imah dia ulah sampai ninggalkan saencan ayah Berada sih. awas gerakan neugel ulah kaku bisa gebuk ya. Cing bayar. Bye, bye.